ingkang ngagelarakeun cahya nur cahya yang wayanganipun perlamban alam sadaya nabulat sanaya dan arguli basa sempang angin mareng namarakeun zat kang maha tunggal wayang agung wineja wayang tunggal bosan gitu alayan hidup kuring akhir-akhir dia kaca nu adi namina Nakula jeung satu lagi namina Sadewa hoyong terang cerita salajengna ayo urang tingali KTKP. Kuring teh bosan gitu alayan hidup kuring akhir-akhir dia ke aya nu biasa kuring siawe. Aheng maneh majun. Saurang Arjuna nu gagarokan. Bosan kawan hirupna cenah. Kuring satuju. Kumaha atuh saurang Arjuna? Rasakan bosan dengan hirupna? Ye. Ulah lain gitu maneh. Sahanteuna mah bikin hideung naon atuh. Nu tiasa kuring pigawe. Benggah kuring da moal kantos rumaos bosan. Margi saban di tent kuring sok indit duaan kalawan kabogok kuring sok anu gelis sasaena anjeun pilari kabogoh oge artina supados anjeun henteu bosan kalawan hidup anjeun. Sorangan kuring cicing jeung baheula Ngadengi parkawis kasebat Nakula oge rumaos sirik pidik kalawan Sadewa yen manehna atos ngabulan gabuh basa jongjon masihan pamadegan marenehanana ningali saurang wanoja geulis nuju ulin sugan-sugan sareng kaopat baturna kaliwat ide nu aweun geura dirancanakeun Nakula. Pisan. Alam kuring teh biasa. Kumaha kamu teh di mana ya? Gelis pisan salarosna anjeun palai kenal. hayang kuring jadul Serapan dulu ke kosan maneh. Langkai heula mayat aing mun bisa Nakula. Aing moal nahan diri. Ya Allah, disaksikan para rakyat marenehanana duaan gelut kitu hebatna. Arjuna.
Aku lah. Gara-gara Pak, Bu, aya naon ieu? Nah, ada dawala di dieu. anjing parantos kawan lo dawala. Betul anak, sama paling memberitahukan kamu hijau.